muliakeun bil khusus muradibul acara Al-Mukarram ka Ustaz Habib mugia anjeunna sigi tambah-tambah barokah ilmu ku Allah Subhanahu wa taala. Sangat dimuliakan segenap para kasabuhan, orang tua kita, para ulama, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru, bil khusus guru orang tua kita Al-Mukarram Abah Haji Suparja, doakan anjeunna mugia singgi pasihan sehat, panjang umur, mugia singgi tabit-tabit barokah yusuf. Sangat dimuliakan segenap para kiai, para asatid, bil khusus guru-guru urang sadayana Al-Mukarram Bapak Ustaz Kasuki, Al-Mukarram Bapak Ustaz Idin, diberi kasepuhan kurang Abah Haji Surya Al-Haji Akan, Abah Haji Marju Indonesia. Anu sangat dimuliakeun ka Haji Udin sadayana, para kasepuhan, para tuan guru, mugia Gusti Allah sucikan di kemuliaan. Sangat dimuliakeun segenap para aparatur pemerintah, baik dari Bapak Kepala Desa, Bapak Jaro, Bapak RW, segenap para RT, mugia Allah jadikan aparat yang amanah. Teristimewa sangat dimuliakan keluarga besar almarhum Al-Maghfurah Abah Haji Sahamin, pun ibu, anak, menantu sadayana, bil khusus atuh Mang Muhammad Mang Beli memakai jas hidung akan pada bersyukur. tinggi sekarang. Awas kakinya. Awak lah sadayana anak menantu incu mulia wasilah nikahe kalau jadi sepuh yang ada di satu sabab dijadikan turunan soleh sebab turunan soleh hamah moal kapangi kalangsa sanajan harta teu aya tapi aya bunga dina hate syaratna hormat jeung ngamuliakeun indung bapak. Mudah-mudahan pengorbanan taraga pikiran bakat harta anu jadi korban dina weu ieu pikeun almarhum haul anu kaopat Abah Haji Sahamin bin Haji Samlun. Mudah-mudahan ieu ngajadi satu sabab almarhum Al-Maghfurah ditempatkeun dina raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal. Sangat dimuliakan segenap para hadirin hampura bilih ngagang wakosna kuduna makas doa daan cocok memang 50 kursi baik yang meja gede ayat gelas doa kue doang ayo doa bohong mangli bohong. Dimuliakeun segenap para jamaah mugia urang kumpul di ieu tempat anu mulia. Tadi Yasin ku urang kabehan dibaca, zikir, sholawat. Mugia ieu ngajadi satu sabab urang teh kenging ridho ti Gusti Allah. Mudah-mudahan dipasihan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal. Pipayun hayu urang sadayana panjatkeun puji kang rasa syukur ka Allah nu Maha Ghafur, sholawat ma'asalam. Mudah-mudahan Allah limpahkan kariban alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat tabi'in atba' tabi'in. Mugia urang sadayana di dunia kenging syafaat ataupun di yaumil kiamah teh urang kenging syafaat. Amin ya rabbal. Hadirin ngabahas tentang haul Mikaelin kanu jadi almarhum tos 4 tahun ninggalkeun keluarga khusus.
Mungkin diantaranya badi maju pula deket abah mah kabisaan ka manulit ke masa hirup sok nyareatan jalma edan bener edan cager syariatna ngan eta asana nya ka anak minantuna nya asana makliman nyakal cager jadi edan aing mah teu percaya dengan benerna almarhum teh bener eta seueur anu edan nyareat ka almarhum cager ulah sok omongan teu kaburu eta kijenggot menta elmuna teu kaburu ngan kula rempa di bisi pasien datang aredan kabeh deui ngan mendingan dia lah mudah-mudahan ceramah begitu tang ngaji anu edan kalau liupan imah urang beunghar pancar tiap di pajongan teh loba jasa almarhum ya Allah buktina setiap haul urang bungur khususna baik anu di luar keluarga sanak saudara sampai kitu deui hartina ngirim zikir jeung sajabana hampang urang iluna ge sebab tadi kebagusan almarhum semasa hidup bahkan lain bakaran dasar ulama mantep dengan dia ulama perjalanan semara tahun buat sabulan sekali parawe keneh bener ada sabulan sekali pura kajiin sabulan sekali pula rutinan kue enak kue di baturan ada ngaji nanti uang ya hari wih benar terus tapi alhamdulillah berkat perjuangan para kesepuhan ulama kami Abah Haji Parja alhamdulillah dengan malah kalau sedikit dengan doa perjuangan orang tua kurang itu sangat luar biasa maka doakan Abah Haji Parja sama siapa lu? Nah hadirin ngebahas tentang maut Masya Allah tabarakallah ternyata maut eta leunah mantap Bapak Lira maut yang benar maut leunah nisbat ka jalma nu mukmin anu geus siap maut di aya geus siap urang kalau bakal ulah orang kalau makanya ternyata Masya Allah gambaran dina satu mahari ceritakeun bahwa ruhna seorang mukmin ketika dicabut ku Gusti Allah ruh mari aya dina tenggorokan gambaran surga teh kagenahan di surga maka ketika Kanjeng Nabi ngaluarkeun hadis la yahrujuruhul mukmin hatta yaroma kana fil jannah wa la yahrujuruhul hatta yaroma kana finnar mual wata keluar ruhna seorang mukmin sehingga heula tempatna di surga mual wata keluar ruh seorang kafir sehingga heula tempatna di neraka. Kalau para sahabat nanya ka Kanjeng Rasul ya Rasul kumaha carana eta seorang mukmin teu tempatna di surga teu tempatna di neraka maka Kanjeng Rasul mengucap bahwa Allah teh menciptakan malaikat Jibril teh ngabogaan dengan ratu sayap karena kalau bisa kenda dengan gorengan mun digaparkeun sayapna alam dunya mah pinuh ku sayapna malaikat Jibril alaihi maka ketika ruhna seorang mukmin Masya Allah tabarakallah ketika nasruh dicabut dimulai suku di suku datang kadang pul tiis maka cak amil kumpulkeun kaluar bulan itu abah geus deukeut ka hareup jauh atupan eta tarikis jahore mah bener kamarna aya AC ieu ada tapi dia nih ini om
Tapi ruh nama malaikat, ruh nama para hadiah dinas makanan. Sila, ulah hulu kakang Nabi Madu. Para anbiya, para mursalin, ditulis para malaikat ketika dicabut ruh ku Gusti Allah lewat masyarakat. Sila. Lalu taruna seorang kafir lewat Allah. Tapi lamun ruhna jin dia aya Gusti langsung jin. Maka ditarik ruhna lewat dampal tak kurang ieu kabeh lewat suku. Maka identik lamun ketika jalma sakaratul maut di suku heula ditarik identik suku. Maka si hade tempat sukuna tarik isma. Awas ya tempat sukuna tarik si hade dana kayu. Gedena malaikat maut muncai ke aya di alam dunia disiramkeun ka malaikat maut maka moal netes saeutik-eutik acan kana tanah. Masyaallah. Sembarangan jeung malaikat maut. Gede hidung asli malaikat maut teh itulah. Mun tah saandai kata cai lautan, cai kitu danau anu aya di alam dunia diragakeun ka malaikat maut maka moal ragang satetes-tetes acan ka taneuh ku gede-gedena malaikat mah eta wujud aslina bisa kabayang urang. Nah, mulai ngaji horor ya. Nah, dirinya didengkul ditarik ruh teh aku malaikat maut datang ka bujang. Maka geus tah sanajan urang babogaan gede mengawat tetep geus keuruhanna ngalepes doang teori seupan teh kitu. Eueuna naonan lapan dah bener. Eueuh paedah. Terus tadi benar ngarep ka dieu. Yo. Mulai aya erana tapi budak-budak. Pada keturunan mah bahaya nih. Nah, didinya tah anak cokot atau yasinan, anak kiraan baca Quran, anak kiraan talqin kalimat la ilaha illallah. Maka kanjeng Nabi ucapkan lagi mau takum bila ilaha illallah talqin kuman ilmu tabor dalam manut sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Itu tah anak-anak saum kurang repot kalau sekali ya. Abi yang gede. Kami senang menambah dari kirang sawah kampung kali di Gunung Salma. Sertifikat bebas harus dikumpul-kumpul. SPPK Salwa harus dikumpul. Apa yang kita bawa mau jadi mau ayo geng diharganya apa yang disediakan Masya Allah nangka ditarik dari belakang tenggorokan dia pintu tobat mah ditutup ku Gusti Allah. Maka innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yukur birsanya Allah narima tobat seorang hamba selama rusak aya di tikoro. Satungtung urang kos ayeuna kieu tobat urang diterima Allah asal tobatna beres. Buktina sagede Fir'aun ketika ngepung Nabi Musa jeung barat dan pengikut-pengikut Nabi Musa di tengah lautan ditutup ku Gusti Allah pas ruh di tenggorokan kalah mengakui bahwa Musa teh nabi jeung rasul Gusti tapi kan eta terlambat Fir'aun tia lambat tobatna mengakui ka Allah gitu dia mengakui ka Nabi Musa Nabi jeung Rasulullah ruh geus aya di tenggorokan tenggorokan eta tobatna terlambat satungtung ruh dan aya di tenggorokan mah atuh tobat bae urang ka Gusti Allah diterima asal tobatna bener Allah mah Maha Ghafur Rahim urang gede dosa Allah leuwih gede urang pan sulit ge lamun dosa ka makhluk bener euy ka makhluk mah buat eta hewan datang apa aing mah beusi pae ulah disalahkan si eta geus jadi main pikiran nyalakeun keneh kunaon kitu Pak senep
nah angkur nyalan tentu diberi sholawat ngancem kamu tapi karena dia SMA bener kadang-kadang Masya Allah kukai nyerikna lewat di sana ya Allah datang ke bawah-bawah na'udzubillah lah jeung makhluk kan ya SMA maka urang teh saling hampurakeun dina halia kasalah geus saling didokeun dina hate saking perkara dunya ulah kabawa ka akhir perkara boleh di dunya ulah kabawa ka akhirat saling bebas itu hari ini Gusti Allah maka dia dosa urang Allah leuwih teh panghampuran tapi dia malu urang kudu saling panghampurakeun kudu saling ikhlas maka ketika ruh istiqoroh masyaallah tabarakallah di dieulah ayat-ayat falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun Allah nyeuna ada mana jalan Korea di Dasuki mah Korea oh yang ke situ nanya lalu nunjukan teki eleh CS itu lah CS Masya Allah nganti kita turunan kata itu Masya Allah anyar kan oh tadi balakan kan dengan nama nyana kori gula pas suaranya jelas digurah kelihatan di jenggot gula tidak suci itu lain tambah bagus tambah merek suara makanya yang saya adalah maka al-mana wallahu alam bimurarih bahwa laula kita balagatil hulkum wa antum hina idin tanzurun ketika ruh aya dina tenggorokan idza balagatil hulkum wa antum hina idin tanzurun anjeun kabeh bakal ningali tempat-tempatna anu di surga bakal ningali anu di neraka bakal ningali naudzubillah min dzalik ketika ruh seorang mukmin masyaallah tabarakallah malaikat Jibril ngageparkeun saya ke belah katuhu kadeuleu kangenahan di surga bidadari ngagupayan wa qadira kijegot sini ya wa bidadari mati kloter klotok doang pamajikan kan pamajikan urang gitu kurang gitu bulutan klotok sakit itu pamajikan pusat kalau pamajikan RT tidak ada upaya ya Allah tiduhna seungit belum nulisnya oh iya itu akan maca kita lamun ditiduhkeun poh we ka alam dunya ieu alam dunya geus tengah make minyak seungit di dadari Masya Allah nulis atuh gelis lah warna esok aya tahasana na awak engkau seperti bidadari ya Allah aku bidadari acah na bau eta awe anu karayu bae yang bener sih iya yang seperti bidadari Masya Allah aja nyuburna hidung ge bidadari ngagupayan ya Allah kangenan di surga curcor cangenaheun bahkan kangenaheun eta dibaca dina Yasin tiap ahli surga mah hayang naon sih buah tinggal mam hayang naon bae tinggal mam tengati ngojek tengati itu dari gawe yang geus tamah di surga hayang naon kangenan segala anu kitu deui kalayan jeung sajabina katingali kabeh maka ruh seorang mukmin ketika keluar dina jasadna kugeunahkeun eta leuwih hiji tempat hayang geura asup hayang geura maot teu kadeuleu anak teu kadeuleu nirantu teu kadeuleu incu teu kadeuleu pamajikan sebab kenapa min isti dalikal makan ku barontok hayang geura asup kana eta tempat urang teh maot kan ngomong apa sih payah gitu kenapa nama itu tahu orang teh apa yang tahu kan hayang geuna dari mati ini apa nih ngomong apa ya soal cerita nah itu tina kemarin ngomong musibah apa ya ditunggu kita pulang hebat pos itu kita aduh lah ya majikan orangnya
Sedem pohon kena bisa danjang ke babaturan apa ini? Ya, tidak tahu dari marbung dicekekan. Ya Allah ya Rabb, ternyata kalah nemata ngenaheun ruh seorang mukmin mah ketika keluar dina jasadna. Sebab jasad mah ieu mah dohir eusina ruh. Bener teh? Sebab awak urang hirup teh kahaji aya ruh, lamun teu rumah atuh geus taot. Awak mah sekedar dohir tapi eusina ruh urang. Ayeuna urang teh kumpul dina ieu tempat teh geus jan ruhani. Pan-panina ge bahasa kausan ari teh santapan rohani pokoknya. Tadi mana Quran anu kurang dibaca, zikir anu kurang dibaca, sholawat anu kurang dibaca, sebab ruhani teh buku asumsi unggal poe. Kadang-kadang urang makan dasar ngumpul, bener teh. Isuk-isuk kurang sarapan dulu, rada urang saltik buras. Jam 10 goreng kulit, rada urang duit kahar duit abahan. Oh, awak itu. Jak kuburan bila asik ya. Li kira masuk kali ini, awak tak gede li beas ya berapa. Nurin tu bea asik ka kuburan. Oh, nu rumah langsung meleak. Benar. Eta kuburan masya Allah eta lamun urang kau sadikin tangka makom nonton makom ti dia. Makom bumur lamun kurang kulin kadinya ya Allah, ternyata kuburan Pak tiap poe ngomong. Tiap poe ngomong, anu ngadengekeun mah manusia mah teu ngadenge, nu ngadengikeun teh sasakoa. Mana eta ngomongna kuburan unggal poe ka hiji ana Baitul Wahsah, ulama tempat kuung, bener kuburan mah kuung. Eta urang mah henteu ingat ka ari. Kuburan teh keung ieu kenapa dikatakan keung sorangan bae? Pamajikan walukurkeun anak nepake kacinta walukurkeun sebatas kurang anteurkeun doang, bener teh? Naik mobil gas gelok, naik mobil bagus bari mobil urut pasir. Sanajan anakna boga Lexus, boga Fortuner teu asup eta buru patang. Angger ngeureunkeun makan mobil kos kitu tah. Mobil naon eta? PR. Boga Vespa urut pasir teh. Ya Allah. Kurang diantarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah diteungeun di pinggir kuburan. Urang mah kadang teu ngaistighfar masyaallah tabarakallah, ternyata kuburan teh ngomong hiji anu Baitul Wahsah, urang mah tempat keun mana anu bakal ngabaturan eueuh deui ketika urang ibadah keur masahir. Eta bakal jadi batur urang. Sholat kurang bakal jadi batur kurang, sholawat kurang bakal jadi batur kurang, zikir kurang bakal jadi batur kurang, calikna di pangajian eta bakal batur kurang. Eta hal yang lepas itu bakal jadi cacaan nalika urang geus asup ka jero alam kubur. Maka malam Sabtu ramekeun tah di masjid. Banyak mumpung ustazna ora kene. Satu jenggot panjang kene, pokoknya masih siapnya memagah ngaji. Rame tentang malam Sabtu di dia. Ya, alhamdulillah. Kaduana saur kuburan dia anak Baitul Dumah. Kula teh tempat poe. Kuburan emang ada canggih tuh. Capek orang aing dikeun paksa gitu. Sebab aing mah bagian cahaya di alam dunia. Ngomong non PLN kajero kuburan memang kayak listrik itu. Tetap aja sholat marengsek. Bener kan? Kuburan tiap poe ya Allah nyeun cacaan amalia urang keur waktu hirup di alam dunia kabagusan urang kasasana kabaikan urang kabatur makasih rabe mumpung urang keur hirup. Ulah jahat ka tetangga, jahat ka tetangga. Rob berapa esan lantur. Bener teh? Moal heula jauh deukeut. Itu mah kadang deukeut ku ngomong-ngomong aja. Aing mah keur nyarap bae ge moal nongol. Dak eta mah aing ge sarua, siapa yang moal nongol deui. Oh, mari ngancam deui. Ya Allah orang diantarkeun ternyata anda Baitul Dumah dak eta ukuran-ukuran teh tempat poe masyaallah mun tahu sedekah
mun tahu salat, mun tahu maca Quran, mun tahu zikir, mun tahu kebagusan. Kameramen, tahu ya. Di dewa alam kubur geus sameter kali. Mang Sobusnya kena gacor. Kadiruna yang ada bayi runtun, ulama tempat hutan belatung. Belatung cacing di darinya, maka ketika dilahir pada alam dunia, dua dikit pada rutungan, rengsek dia kuai. Tanuh ngancam, ditongkongain dia maksiat turun-turun. Dia balik rengsek dia kuai. Kita cacing dia, hore benar. Jak belatung siap ngeher. Tadi laknat jalan itu ibadah. Masya Allah, belatung cacing ayam di jero tanah. Masya Allah, ketika ayam lain diasupkan ke jero liang lahat, eta radius paling bagus lain anjing sebenarnya cacing. Sekian kilometer, eta cacing harus keambil lamun ayam anjing. Lamun ayam bangke keambil. Lain anjing sebenarnya. Cacing di paling sekian kilo, ayam mayit langsung cacing. Kan kira-kira polisi ya, kamu ngelak neangan sih, neangan perangkok bawa cacingnya, itu tak. Oh, padahal orang itu sebagus itu cacingnya, orang lain cacing yang kurang tahu. Iya, justru api eta, cacing eta, sekian kilometer radius anu ayam mayit. Maka ketika diasupkan cacing langsung terangkat. Kita murinya dalam gaya berimok kita tanya bagiannya tentang yang penjahat. Cepet tengok lu. Sedikit tadi mau cepet. Namun ada pun. Benar yang baru hilang. Atungan keseru saya udah seru gitu. Ya Allah, ya Rabbi, etalah di Jawa Tanah tiap Masya Allah. Sakit doang, tempatnya sampai terkali kilometer kami gerakan. Harus sarua, susah sarua, berpangkat sarua, rakyat sarua. Bahkan ketika orang balik, tetap ada di bawah kurang terkait kapan hanya 5 mana kilo lapis di laki lagi amamahna ujung baduna sakit itu kurang di bawah. Jangan baju besar hari itu dari pakaian kurang sekian ganti kamu jangan kondangan gua di batik tuh mahal dipakai. Hari mau tuh pakai batik lah. Itu tuh pakai batik juga gitu dan ini memakai batik. Tak dari pakai jual kain kapan ya Allah. Subhanallah. Dan orang ingatkan diri. Sangat boleh menawarnya. Jadi lagi sekarang nafsu di dunia orang. Maka teringat des ketika Siti Fatimah Zahra kuburan ngomong ya ketika Siti Fatimah Zahra meninggal dunia kan digotong jadi usaha suamina Sayyidina Ali kedua putrana Sayyidina Hasan katilu putrana Sayyidina Husain kata kaopatat musabat Abidah al-Bifani. Ketika diantar cerdas di tanah di pinggir kuburan, eta budak al-Bifan langsung ngantuk. Ngomong kaya kabru wahai kuburan. Ata dari man alati jikna biha ilaika. Anjeun nyaotan tersaha di anu kali di bawah kadieu. Ya Fatimah Zahra, ieu teh Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wa zaujatu Alil Murtado, istri dari Sayyidina Alil Murtado, wa Ummul Hasan wal Husain, ibu dari Sayyidina Hasan wal Husain. Bapak, Masya Allah, eta kuburan ngomong. Lamun dibubur ya dibubur. Bah, urang ngomong kitu laju kuburan ngajawab kira-kira kumaha? Amil panggula. Jak amil teh ya tuh pasti mah panggula-panggula urang. Daripada ini aku ngomong ya atau panggil-panggil ambil muskabur, RT muskabur, RW ngacir tinggal masyarakat baliklah mengumpulkan sorangan. Ya Allah kuburan sahur kuburan kema anak maudu hasabin wa nasabin wa inna ma'ana maudu amali solih fala yadunini ilaman kasuro khairahu wa salima qalbahu wa khalifa amalahu. Pasti ketahan di kudaman ya bahasa Arab cak eta kuburan ma ana mauju hasadin wa nasabin
saya itu bukan tempat pangkat dan kedudukan, tetapi kuburan mah kajen teh turunan hebat, turunan ajengan, turunan buya, turunan kiai, turunan ustad, turunan presiden sekalipun teu salat mah rengsek di kuburan. Cicing yang berapa hati. Ya Allah tidine turunan teu. Maka ulah sakamu, ulah mentang-mentang anak ajangan. Henteu mondok mah henteu ngaji teh ibadah rengsek sarua bae. Sarua bae anak ajangan ge teu ngaji mah bodoh. Anak petani padahal mah biasa bae, bahan pinter lalu ngaji. Sebab al-insan lam yulad aliman, manusia dilahirkan kalam dunia eueuh, langsung disanake belak jagung menang ibadah 5 wadah eueuh. Oh, kudu ngaji innamal ilmu bita'allumi, akan tetapi ilmu mah hasilna ku belajar. Sanaos urang anak petani ulah leutik hal. Bapak urang tani, emak urang atuh tani, lain sakitu jadi ajengan. Benar. Tapi aya anak ajengan, masya Allah teu ngaji, teu pesantren, itu kitu deui belajar, atuh bodoh anggar bae. Maka al-insanu lam yulad aliman innamal ilmu bita'allumi. Manusia mah teu aya lahir ka dunya langsung buka ilmu, akan tetapi ilmu mah hasilna ku belajar. Mondok teh. Ieu putra Abah incuna mugia ya sing aya jadi ajengan. Amin. Marondok mengawanya. Tah pesantrenkeun karena kula ge wasilah boga kobong nang almarhum ieu bisaan bae nitipkeun anak kubu pangiringan keneh di mana beuteun dulu pangiringan ku kula atuh nyeun deui tina saeutik mah hiji mah eta bener eta bali manut eta bah atuh kobong eueuh nyieun bae sakamar mah soon kubu kula ge ngaroko berharap rese harita nyieun bae bah nyieun eta bener terinspirasi Abah Haji nyieun kula 2 kamar, abah nu geus alus ya anakna eueuh. Kula abah Haji bapae gula horeng mah tidak ngembangkeun ge aya ti batu. Nah, ingat kula ya, riwayat kula eta kan teh boga kobong di dinya. Abah Haji isuk-isuk mawa anakna. Bah, ieu kudu kieu cenah ustaz, Abah Haji mawa anak. Ayo leuk dititipkeun di dieu. Maksudnya umat nak dikobongkan ke pesantren di dia banyak lu kobongna kira aku saya maju pulang aku hari ini marah bangetnya mungkin sih nyembay nyin sakamar mah di ganjaknya kata kalau sudah suket aku pulang kalau sudah di oh punya nyir lagi benar nyir pulang lah sekolah beres alhamdulillah kaji pulang 2 kamar balik yang awi oh doang sugan dititipkeun deui susulan horeng mah teh kolot mah kitu tah badi parja horeng supaya kula teh budak supaya teh kula teh geus min kobong geus di masa kapangina teh ieu kula kobong alhamdulillah mami teu rame bah kajeun teh tuh ini rame mami teh mah bener kata ka budak ka ka mana meureun rame budak eta tah budak leutik ngaji loba budak dak bang kiai teh di eta doang tapi tas ini berarti lain kan rame amat di budak mulai nyieun luaran nyieun deui tah eta sejarah majlis untuk manit ka tempat budak hari tamaba alhamdulillah ya majlis rehe mah wae mah aya sih aya alhamdulillah kamangkana kula ya merogok kita di bari sekolah ge mangawak budaknya ayo sangkeun dia abang mau capek abang masuk pulang ngaji kemana aja kan tah makanya ya anak-anak mangli ya budaknya itu segala ya mak ya mudah-mudahan ya ayam aja itu amun ka anak lah anak aja geus barongkotan yo terus ayahnya aya anak kan mondok incu kan ayo berkurang itu anak 2 pesantren ke bantuan ketika ada sesuatu butuh jasa bener kan ke hari ngaji ke mah batur ngan saminggu ustaz teh paling kebal ge lamun buka duit ya sama bapak istijari bang nyewakeun paling 40 poe
Iya, itu kalau akur perhitungan nah. Tapi kira aku batur santri jam 2 tengah putih yang hujan angin ngaji kena lupa. Ngajinya karena Allah. Rokok ini hujan perieu, lagi parku. Pasang baju gajah mancan ya air kapan dua ya. Ngalah eta mulai. Nah, ari paling ge ngajikeun saminggu 40 poe. Gitu ge lamun akur dina bab istijab na bab ya aya tah di Fatul Muin namana ya. Jadi urang teh jeung ngajikeun kita ustaz kita santri bah. Lagi eta ganjarna dikhususkeun pikeun almar tah eta kitu ngan deui ngajikeun udah bener. Ieu mengajikeun buku budak edah-edah kene kita ngajikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa itu setahun lah bisa Quran. Rapi, makhluk huruf narapi, tajwid narapi, maca Quran narapi sebab kerdisewa. Gitu ta. Maka lamun kurang hayang saterusna anak minantu incu sangkeun bisa ngaji. Sebab ketika manehna maca Quran secara tidak langsung salah surah ayat di alam barzah datang ka jero kuburan rahmat maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Maka balik dari tak kuburan dia kelama lain tempat pangkat lain tempat turunan pangkat di dulu di situ mah itu sanajan di kapten di jenderal kurang di bapak di bos angker kalau mah itu mah di dulu pangkatan kedua. Buat nama anak mobil amal soleh di kuburan dia bawa pulang ke tempat amal soleh amal kehadiran amal kebagusan. Maka pada yang ini tidak akan selamat dalam menasib kajar kuburan ilaman kasuwa khairuhu kecuali jalma anu loba kebagusan. Mudah-mudahan orang kali ini jadi kebagusan. Amin. Biasanya orang yang ilmu ya bahkan saya ukur ilmu itu berat ya. Bener kan? Hayang ngaji eta hese. Dulu, urang lamun pengajian rutinan kita tidak suki. Oh. Urang gustu nak seleuwih tinggi tidak suki nyangka. Leuwih gustu dan kelemahan, leuwih tinggi. Ngaji teh hese. Maka jelema nu geus dibere nikmat naik ngaji mesti sebab sentral atuh mah bener atuh ibadahna lamun teu ngaji. Moal beres sagede dina salat aya sunah hayat ngangkat leungeun pan ka dieu hadwa mangki